patalema pandangan dina raraga seja mintonkeun kabinangkitan ieu dua murang kalih oge syukuran pangarsa Ibu Raspi sakuluargi minangka nama ieu teh nuju hajat. Mudah-mudahan urang di yaumal jaja kenging pangupay mantena oge keleberan sapatul hujmati mantena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masalahna uing ya di dia mau dibayar cu. Piraku ai mau nyalalawer mah. Kangge bensin kana ngewer mangkaning tebih 2,5 jam ka ditu teh. Wilujeng sumping ka pangarsa Bang Mandor. Kada diparatoskeun Bang Mandor teh. Minangkana pangarsa Ibu Raspi seja syukuran kahiji wirehna duduk di kadengat ieu. Alhamdulillah panen parantos parena parantos garing matak panayagan lamun teu dibayar mawa pare sakarung ewang. Kahiji eta seja syukuran weureun kaleresan sababaraha dinten kapayun anjeunna seja tandang Makalangan keluar negeri ke daerah Australia pamit lepat teuing tah piraku ari meuli kuda maka Australia ohnya urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan dina tandang Makalanganana para pangarsa Ibu Raspi engke rupina kaping 4 mohon kaping 4 berangkat. Mudah-mudahan angkat nasing dugi ke tempat tujuan kalayan salamat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge uihna sing wilujeng oge sing kenging kaberhasilan. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan we abis sing kecepretan. Da kudu kitu. Ayeuna mah teh anu gratis cu. Ulah diajak isuk mah tukang rebab ieu mah. Sok wanter teuing mata duitan ongko masalah nama abi mawa ojek tuh cawokah ongko alah tos komplit ieu mah atuh kaduana wirening sababaraha dinten kapengker Ibu Raspi parantos ngalatih 2 murang kali hiji pangarsa Cep Gaga minangkana ngalatih ngendang teh hebat Ibu Raspi mah sagala bisanya geus ngaronggeng gunung geus ngalatih ngendang wah hebat oge anu kadua Cep Hendra di daerah Kalijaya minangkana alhamdulillah itu pen-pen urang Kalijaya duka bade nyawer ka Cep Hendra duka bade nyawer ka abi wah asa mending ka abi da jang meser seprit aya komplit nya can susu alah oh nya Kang Uyan video shooting wilujeng mancen damel kedah dilebetkeun eta nami Aaji urang pintonkeun heula kabinangkitan pangarsa Cep Gaga Nana Putra urang piwarang ngalagu kidung kali dengkleng oge urang kintunkeun ieu lagu ka nu nanggeui pati hurip di ieu pelemburan terutama ka karuhun-karuhuna Ibu Raspi saja tandang Makalangan mudah-mudahan orang doakeun sing sapa mendut di tendunan sapa naja tina kanan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ti payun nu kapihatur kidung kalih dengkleng kahaturkeun Cep Gaga.
daling dia gumawa dina panyawa gara-gara urang cikuka nembus tiding aling-aling Nyai ngasun payu rahayu rumas bayuning asih bayu pangan yu mana jaga bayu sejati ningamalik Nyai nyesun lang-lang buan panang kian siwi Pangeran alun ninggali anaki mangkaca riacing gerak apa dedek kurnia Ayah ngambah jagat kamanusa ngambah jagat daka manusa Ayah Kang Uyan Cidoso tinggal didinya ayana hate didinya Maha Bang Mandor ayana ucap gerak Kang Uyan kameramen Bang pibekelen hirup urip pibekelen dah urip hirup ya nada agung sampurasuna ka Gusti nu walas asih Bang Mandong Ayah pulang nada diwiatkeun tekad putra putri nu dijari Ayah kurang Kalijaya anggoning ngaraksa seni dipaparin dipaparin jalan caang urang cikukang urang Kalijaya Ayah pulang dipiri sarining gending nyobadanan dak ka makhlukna amin ya rabbul alamin mugi Gusti nang tayungan
kopi raranggayang taranggayang dangklang dede dengklang deng buah kopi raranggayang ari engkeun para saderek ulah pati dadi heureuyan ari ingakeun para saderek ulah pati dadi heureuyan dangklang deng dengklang deng deng buah kopi urang Kalijaya sok raranggayang taranggayang dangklang dede dengklang deng deng buah kopi jang ade andiana sok raranggayang ingkeun para saderek ulah pati sok diheureuyan ingkeun para saderek ulah pati sok diheureuyan